rek meuli motor teh omong jangjina isuk cenah ayeuna we kieu can datang-datang belaan udang isuk-isuk belaan mandi subuh jam 4 ayeuna motor can datang-datang geus dimanian tadina dalebuk ayeuna mah rada leung goblok pisan rek meuli motor teh ngagawean lah panas bukakeun goblok ieu rek meuli motor ka mana cenah sakitu halusna dengan Bapak Rauf. Iya. Ronaldo. Bapak siapa ya? Ronaldo. Oh, Ronaldo. Ronaldo? Iya, Ronaldo. Oh. Ini yang motor yang mau dijual ya? Iya, ini. Oh, berapa ini harganya? 1,5 juta, Pak. Saya nungguin Bapak sih dari tadi. Jangan 1,5 juta lah. 500.000. Enggak, 1,5 juta. 1,5 juta. Ini motor pasti udah butut ini. Iya, makanya pengen saya jual 1,5 juta ini. 500.000 lah. Enggak lah, 1,5 juta. 500.000. Sayang ini motor peninggalan ini. 500.000. 1,5 juta. 500.000. 1,5 juta. 500.000. 1,5 juta. 1,5 juta. 500.000. 1,5 juta. 500.000. 1,5 juta. 1,5 juta, 500.000, 1,5 juta, 500.000. 1,5 juta. 500.000. 1,5 juta. 1,5 juta, 500.000, 1,5 juta, 500.000. 1,5 juta. 500.000. 1,5 juta. Kalau nggak mau 500.000, pengennya 1,5 juta, nggak jadi beli. Ya udah. Mendingan 500.000 lah. 1,5 juta lah. 500.000. Enggak, 1,5 juta. Ya udahlah, saya pergi aja. Ya udah. Ay, motor kayak gini 1,5 juta, 500.000 nggak mau. Ya udah pergi aja sono. Dasar orang bego udah tahu motor 1,5 juta. Malah mau dijual 500.000. Bejana maneh teh gering. Gering euy. Gering kunaon? Diponis ku dokter kronis. Kronis. Heeh. Ulaheun naon? Lawan minum susu. Matakna ulah loba teh nginum susu atuh bisi gering kayak lamun pae aing eueuh layan nyeun video. Da ulaheun ulah nginum susu nang nyabak menang. Menangnya. Dasarnya heueuh balegug sia teh atuh ari nyabak mah nu cager oge bisa. Nu parah oge. Atuh da cek dokter kitu. Balegug. Aing rek balik rek mudik kurang ongkos 15.000 nginjem lah. Wah, yang 10.000. Bayarlah 10.000 ge. Tapi aing aku butuhna 15. Kumaha atuh dah kurang 5.000 deui? Bae ngebayar 10.000 we 10.000. 10.000 tuh. Oh, hanya yang 10. Heeh. Atunya, heeh. Wah, Euy, aya naon deui lah. aing kan tadi nginjem teh 15.000. Heeh. Ngan boga 10.000. Heeh. Berarti hutang 5.000. Berarti orang hutang 5.000. Heeh, aing kan tadi 15 kan aya 10.000. Heeh. Ah, ku aing dibayar keneh yeuh. Awa boga hutang 5.000 ka aing. Hutang 5.000. Heeh. Iya. Nah, gitu. Nun. Heeh. Kayak anu lieur teh aing apa si Haris sih? Aing teh boga duit teh 10.000, si Haris nginjem 15.000. Nah, bet jadi 5.000. Urang boga hutang ka si Haris 5.000. Kumaha cenah ieu teh? Si Haris apa aing nu lieur teh nya? Malah aing anu mayar ka si Haris 5.000. Matakna matakna ulah loba teh nginum susu jadi gering naon di kronis teh. Diponis ku dokter orang minum susu. Wah, serius. Lain kurang kumaha geus kitu kumaha aing dah. Wah, aing teh gering euy, diponis ku dokter. Kronis ulah nginum susu, matakna ulah teh nginum susu atuh. Teh bisi paeh si aing eueuh layan nyeun video cek wa teh. Moal parah teh diponisna, henteu euy parah mah. Nginum mah ulah.